urusan dunia we. Urusan agama. Ulah dicampur adukeun. Punten. Ulah mengatasnamakeun agama kulantaran urusan dunia. Kamari urusan politik. Antawis calon hiji jeung calon dua. Tepikeun toh-tohan melaan agama mun tema teu nyolok nomor 2 neraka. Nah, bet jauh-jauh kana neraka, beda politik. Politik mah urusan dunia tuh dibawa kana agama. Tepikeun ahli torekoh ge sarua kitu deui. Lamun teu nyolok cara pilihan mama neraka, nah jauh-jauh tina politik jadi kana agama. Eta yalbisuna umurdin wa dunya. Dicampurna urusan agama jeung dunia, urusan dunia. Beda masalah politik, nu ieu ti Golkar, nu ieu ti PDI, nu ieu ti Nasdem, eta mah urusan dunia. Ulah tepikeun ieu mah lain orang PKB, ieu mah neraka, ieu mah lain orang P3 neraka. Nah, bet jadi kitu jadi dulur. Tajan teh. Jamin us nyampurkeun urusan dunia jeung agama sul khotimah. Komo urusan agama dijadikeun dunia. Mun teu sarua jeung abdi, mun teu jiga orang Arab, sarta ya, maka eta teu pati sah Islamna cenah kitu. Kudu sarua jeung abdi, kudu kumaha? Sarua jeung abdi teh kudu janggotna panjang, kudu celana cingkrang, kudu make gamis kieu ya bagan, tah eta naon jiga abdi ahli surga gitu-gitu. Gampang kitu mah. Mudah sunah Rasul kitu mah tinggal motong we hiji. Tinggal manjangan we. Sunah kitu gampang. Anu sunah nu hese naon? Nalar Quran eta. Punten kitu nya. Jalmi nu kanggap enteng nu sarteu sami jeung anjeunna dianggap naon? Dianggap lawan. Setiap anu janten nu ti awal nu ayana ti Arab di janten naon? Eta teh Islam. Cantang tu Arab teh budaya. Orang Kristen aya di Arab, orang Yahudi aya di Arab. Dan Islam unggul di Arab teh. Maka upami urang sumping ka dieu orang Indonesia asa pang Arabna. Ga orang Sunda, orang Bandung angkat ka Inggris asa pang Inggris apa gitu. Padahal di mah di Arab sareng nu gelo oge ku bahasa Arab. Orang Inggris di Inggris ku bahasa Arab ngomongna teh harebat. Pan urang asa pang Arabna asa pang Inggris nanya lamun tema aya wargi urang cas-cesos nyeros bahasa Inggris padahal di Inggris nama non orang geloge bahasa Inggris ngomong nate gitu. Orang Arab sarua nu geloge bahasa Arab ngomong nate itu bangga eta. Urang tepikeun ka bangga eta ngaran bisa bahasa Inggris jeung bahasa Arab. Kade nate. Nalika urang di Arab dipertos kitu ulah sadayana dicandak ka urang, budayana mah agamana dicandak mah. Kangjeng Rasul teh cinta ka Arab sabab Kangjeng Rasul orang Arab gitu. Kita tinggal nate. Orang Indonesia sing cinta kana budaya Indonesia. Orang Sunda sing cinta kana budaya Sunda. Daerah tanda-tanda kan Gusti Allah. Allah nyiptakeun warna kulit, Allah nyiptakeun budaya eta tanda-tanda kan Gusti Allah. Ya. Janten ulah ngarasa urang asa pang Arab dibikeun asa teu Islam lamun teu Arab. Orang Sunda oge tos berbudaya. Ya seperti itu. Jadi ulah nyampurkeun antawis agama jeung dunia. Jadi mun mah beda pilihan sok dijadikeun agama. Beda pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan caleg lamun teu sarua jeung urang neraka gitu bahaya. Nah, jami nu nyampurkeun urusan dunia jeung agama, naudzubillah enggal tobatan bisi maut suul khotimah. Anu salajengna aya jami nu suul khotimah naudzubillah walladzina yakdibuna auliya Allah wa yunkiruna alaihim bighairi haqq. Jalmi anu sok ngabohongkeun ka para waliullah kasih Allah jeung ingkar ka aranjeunna kalon tanpa hak. Para aulia Allah teh kakasih Allah. Kakasih Allah masuk benten jeung urang. Upami makom urang undur man qala wala tandur maqala makom urang makam syariat tinggali